Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah tuh, saya Gusti Allah ayo sia. Mun teh ti luhur ti handap. Mun masih keneh bae. Teguran ti luhur geus ku Gusti Allah, masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh moal rasyat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat, teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu. Geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur, geus ditegor ti anak masih keneh bae, ditambah deui sia ku aing kumaha mimiti lini kadua masih keneh teu iman keneh ka aing, gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing. Mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing. Atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ketika aya kesulitan-kesulitan anu terjadi di masyarakat, baik kesulitan-kesulitan alam kadeleuna kumaranehanana, aya angin, aya batu, aya hujan teu eureun-eureun, aya badai, aya gempa minimal lini erosi, kemudian aya tsunami, atawa sandang pangan mahal, atawa paila, atawa keributan-keributan. Nah, panyakit coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun. Bejakeun Muhammad ke ahli Mekah. Bejakeun. Coba Muhammad. Kangjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayyunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan merupakan suatu kedahsyatan siksa. Sok geura andai kata tengah peuting anu poek kemudian aya mega ditambah di kapoekanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu terus teu eureun-eureun macam kituna sebagai siksa. Saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeunana? Keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut nya peuting nya aya mega. Bayangkan ku urang ditambah di ombak anu luar biasa naik ke darat atau di laut anu keur naik parahu, naik sampan, naik kapal atau anu keur ngojay. Nah ieu saha nu bakal nyalametkeun saat-saat seperti itu? Bejakeun ka ahli Mekah. Coba bejakeun ka ahli Mekah coba saha anu bisa nyalametkeun. Eta keur carita hakikat kaayaan alam seperti kos kitu urang mah nyarita teh kejadian alam yang adanya si bule henteu bae urang menyokot aslina eta teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi. Cok geura ge
bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun moal aya nu bisa atuh kabeh ge ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita kabeh. Allah 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 di tengah lautan deuk minta tulung ka jelema kumaha lantaran di tengah lautan kapal oleng oyag-oyagan nyapeting deui nya mega luar biasa sinar setik-etik acan parahu atau kapal parem sedangkan diberitakan ku nahodana kapal kita ini akan tenggelam kamana coba mun tayang jaringan-jaringanana teu bisa lantaran error telepon kamana teu bisa tinggal ngan ka Allah doang nu Katolik jeung nu Kristen geus saat eta mah pasti Allah 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 sobat komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok nyana tukang zina nyana tukang korupsi ketika kapalna oleh Allah 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 Allahan kajen kumaha ge tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun atau naik kapal udara biasana lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot para penumpang yang baik kapal kita menemui masalah sebab cuaca buruk di keatasin ini gelap di kebawahin angin besar ditabrakin ke sono kita masing-masing berdoa saja rasanya cak pilot rasanya waduh aing geus dah deuk pilihan eueuh deui kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi wah mending ka eta bae sana gunung bae tong eta waduh kita buang ke kiri laut wah sarua bae cilaka ieu mah udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita waduh adong geus poho ka anak poho ka pamajikan sangkilang geulis jasa ge pamajikan tetapi Allah asa dihareupeun Allah 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 eta keur carita kejadian di udara kejadian di laut kuari kejadian gering urang sadaid Mercy ambalayah di imah Cadillac ambalayah di imah teh mobil Hammer kan ambalayah di imah ja urang boga perusahaan sawah urang tanah urang satungtung deuleu pamajikan urang nu di imah nu di pila nu di hotel ambalayah lobana luar biasa urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis pupurian dia mah aduh lantaran manis dibere obat teh ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi dibere obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah nah ieu sangat bertentangan kumaha ya kos kitu teh diimpus urang di dia kieu bae di rumah sakit di ruang ICU boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayat geus di ICU geus kieu mobil ambalayah di imah perusahaan urang ambalayah di unggal kota pamajikan urang sakitu gareulisna nu luar biasa tanah urang satungtung deuleu geus puguh pake mah kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun wah luar biasa imah lain hiji bae unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun coba bejakeun hartana bisa nyalametkeun jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana imah bisa nyalametkeun sok bawa ka dinya imahna mobil Cadillac na tuh termahal di dunia nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana atawa wanita cantik urang Karawang urang Surbang anu ngagel-ngegelna muter teh bawa ka dinya bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya moal aya
geus kieu bae ngagolan napas lagi geus dibantu make oksigen dilayat ini temen bapak, temen usaha bapak, dina hatena ngabur sia. Teh hayang aing mah didatangan ku sia. Babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini temen bapak Pak, temen apa? Ini temen usaha bapak. Oh jangan. Dina hate mah teu bisa ngomong dah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang mah ini santri mana ya? Santri nu tetangga bapak teh nu teluk ditanya nyana dek macakeun Yasin. Diuk didinya tadi. Hayangin saat eta mah tadi didatangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Kumaha teh amanat. Coba si santri teh kiai tita ka dieu kitu. Bang macakeun tah cai. Ji atuh keimanan mah jantung Allah. Nyana geus ge Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan, teh Allah. Bejakeun Muhammad. Saat anu bisa nyalametkeun saat-saat kritis modal kos kitu. Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya nana tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sumut bage Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan. Moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufyah hiji Allah. Bejakeun Muhammad saat anu bisa. Moal aya nu bisaeun nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat urang keur kena musibah di kapal, saat urang kena musibah di udara, saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung, moal inget kana naon? Urang naik gunung, mendaki gunung ke tebing tek di luhur, kemudian ragag ka handap, moal inget kana naon? Allah modar sia. Saha bisa nyalametkeun saat eta? Dadung tinggal dadung, jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyalametkeun. Tah, urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah, saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid, gering misalnya kudu nol seperti eta. Nu mantak waliullah teh bisa nganolkeun. Seperti jelema-jelema nu kekenaan ku dahsyatna penyakit, nol nya pikiran anak. Tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia, sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat, tapi hate urang nol. Tah cara eta lah ahli torikoh mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta, supaya di jero hate teh ulah aya makhluk, supaya di jero hate ulah aya nafsu, dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis. Tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting, kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun, mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid, mulai cuek lalaunan ka makhluk, mulai ka dunia, terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun, padahal awakna sehat, padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah, tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu, padahal sehat awakna, hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah. Aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka
tain ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig neo-neo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak hiji be Allah tadarru awaku ya tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang urang mah aya bisa geus ngagoler arawas beraga daing keur ka Allah recok kakena teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bawa sore tipi ya we pindahkeun budak pindahkeun abah rek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asa na deuk ka Allah padahal mah TV loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga sebuah rasa tuh kos kitu mah tuh diusapan tinggal diusapan geuna so teh keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering teh padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir cek nya mah tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipakai Allah napas galuhur Allah geus eueuh sebab kanyeri geus luar biasa geus lain hayang sosonoan jeung awewe geus lain hayang leurempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis ka panggih Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya orang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke saat orang kritis ja orang dia bakal modar sarua bae emang parang sana kumaha meureun saknya mah masih kena SMS-an kana tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deuk TV kesel abah TV kadegeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari saminggu ka tukang awaskeun TV garieung jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana mun aing jadi incuna di talian gua aing jelema teh kos itu percis eta teh lain batur sia ya Karim, ya orang kasinggung ku Quran ya, Masya Allah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka orang percis ya Allah ya Rabbi bejakeun Muhammad saat di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba di saat recokna kekayaan budaya politik ekonomi riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin
Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dilengitkan ku Gusti Allah nyana ngadua di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami bakal syukuran ka Gusti Allah bakal iman ka Gusti Allah kos kitu kabehan ge orang-orang musyrik di mana kekenaanku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadua ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung kusungut kadenge maupun jero hate jana ngaduana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah lain anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui bloon. Aya aki-aki, lain aki-aki, aya jelema budak ngora tabrakan, barang tabrakan teh parah luar biasa dihimpus terus dibawa ka ICU. Kabladieuna rada deres, diurut nu pararotongna. Terus kieu bade mana ngomong ka babaturanna geus aing mah deuk tobat, moal mabok deui, moal judi deui lah aing mah karasa jasa. Iki nyaho cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mandek ke masjid bae endek ibadah bae geus teu hayang mah kos kitu sieun paeh saknyana ge aju rada deres bisa make tungked saeutik Jumaana ge jam 10 batur can ka masjid jangan geus ka masjid urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh. Terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11. Terus gua ari mah geus teu kudu make tungked ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10. Gua ari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid. Eta di Cikupa anu kos kitu percis biasa. Aslina mah urang Cilongok sih. Cilongok Gandu. Eta kos kari itu ya ge ngomong di jero hatena aing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu eta percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang mun tayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum ya Allah iyalah kabehan ge kos karari itu tah
eta keur carita anu musik nu iman gitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae oyak-oyagan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji we Allah napas ka luhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleu ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa tekadeuan ku batur mobil salin ganti pakaian burulang pereleng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah gere gering jual tanah nu itu gere gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak raga bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah neuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicageurkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cageurkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluarga abah rada cager abah alhamdulillah doakeun bae ku kabehan abah nih usaha deui geus cager mah lah kan abah mah eunana mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus ku ari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bageur hitung Gusti zakatna sabaraha can loba ieu pantong mah hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ancup deui tah eta kamari mah lain anjaitana Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala ay ab'asa alaikum azabam min fawqikum
min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing, teu percaya kana ajakan anjeun, teu iman kana ajakan aing, cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing, ka maha dahsyatan aing, ka maha sagala-galaan aing. Lantaran nya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing ku ari musyrik ka aing, kamari minta ka aing ku ari minta ka jabatan, kamari DPDP ka aing ku ari DPDP ka manusia, ka makhluk, ka batu, ka kayu. Kan eta teh mempermainkan aing, bejakeun Muhammad. Hayang dauleuh ka karawasaan aing, aing bakal nurunkeun 4 siksa. Ya Allah. Qul bejakeun Muhammad, wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban. Aing maha kawasa, aing bahasa segala-gala cak Gusti Allah. Lamun kitu bae petana, aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara. Betul. Hiji azaban min fauqikum, siksa nu timbul ti luhur. Bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun, nya poe hujan banjir ka buah wacaa. Siksa ku aing. Atawa hujan batu cara ashabul fil. Di batuan, atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak. Atau poek teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya, siksa ti aing. Min paukikum aw min arjulikum, atawa kahandap dihandap timbulna ieu. Dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae. Lini doang aing mah. Sok geurah hayang nyaho, bongan teu iman ka aing, bongan teu nurut ka aing, teu iman ka ajakan anjeun Muhammad. Tah ieu ku aing dioyag-oyag. Ha, saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek. Nah, kulantaran tetep bae rada digedekeun ku aing. Digoyangkeun doang ku aing bumi. Engke ge lamun Oma Irama jadi presiden, asana bumi goyang. Goyang ke kajen kumaha ge. Ayo. Arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun. Tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakal pertama santai. Ngeunaheun ke. Beres santai lari pagi ke kajen. Masya Allah mantap luar biasa. Iya kari. Aduh kan ujung-ujungnya kiamat. Teu bareres budak. Ya Allah, serius ya, langsung ngerti. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Iya, ya. Siksa tadi tiluhur geus bejakeun Muhammad. Nomor kedua lamun teu percaya bae teu iman ka aing jadab. Mimiti lini. Kedua masih kene iman kene ka aing, gempa ku aing, rusak. Para rotong para risek jelebana, siksa ti aing. Mun masih kene bae amblas ka jero, deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana. Diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah. Kadeuleu nama gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun. Ente dipandian siksa ti aing. Atau tsunami model Aceh, sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus. Ya tambah jeung orang-orang luar, tsunami luar biasa. Tambah ku aing, encan inget keneh bae ka aing, tambah ku aing. Tuh tsunami di Ciamis, Pangandaran. Encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun. Can inget keneh bae Lapindo ku aing. Hayo sia. Perindah kemana sia?
can inget kene bae sia ka aing, can iman kene tambah deui sia ku aing. Awas ya. Hah, sakali ieu di Banten sia ku aing. Gunung Merapi, ha sia kena datang ke Bojong sia. Ka Pasar Kemis mah ulah. Liwat kesempatan. Ya Allah, ya Rabbi Gusti ya Allah tuh, saya Gusti Allah ayo sia. Hah, mun teh ti luhur ti handap. Mun masih keneh bae. Teguran ti luhur geus ku Gusti Allah, masih keneh teh iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat, teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin kaya yatim piatu. Geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur, geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyen organisasi ye lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyen deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyen deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyen deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyen deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai didinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih gele tak teu eureun atawa parpo padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan nagara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti nagara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang keneh nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syi'a sok eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana pas kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae teh aneh jak Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu tah nah nu mentek nyen organisasi sok diradesek komo dek aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu ka dinya sok dea tumpas kot kitulah kaayaanana kiai pisah antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut
tuh ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah, ausiaan au yal bisakum syi'a teu karaasa ku urang. Toel ku urang kiai eta, heuh, tu aing sarua ka Allah, aing ngaji. Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu ha, sok sangeunahna bae. Loba omong. Hayu bae urang berjuang, sia di dieu aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu ya kari, masya Allah. Lamun sarua dek ngabangun bangsa jeung nagara, atuh daon make jeung silih gelek, silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi, kuari geus 3 di Indonesia anu maktak ngajadikeun huru hara besar, KPK, polisi, hiji deui naon? Akhir cuma sia. Kode geus jadi 3 ngakar tek. Geus, masya Allah. Geus teu bisa. Naon kitu ngaranna harmonis kuari teh. Geus dihandapna geus siap dek perang kuari. Abri geus kabagi 3. Pihak ieu, pihak itu, pihak ieu. Dah, geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang. Pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh kuari teh kos kararitu. Polisi geus teu percaya ka KPK. KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif. Main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat, eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang, ieu negara urang deuk kumaha coba? Pikir cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun, nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nongton nyana. Ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang. Lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta, geus teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengekeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Nah saya kieu nyaho ti mana? Aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah deleukeun. Je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi, polisi KPK, KPK ge sarua bae geus kos kararitu kuari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mantek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu karumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah. Geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah. Di koran mah hese maningan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah bener dek teh kos kitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yal bisa kumsyian eta secara nasional. Secara internasional na campur tangan bule di urang. Emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi, teu boga potensi negara, hanya jual beli alat perang hasil produksinya na. Cau eueuh di Amerika mah, hui eueuh di Amerika mah, sueg mah komo eueuh jasa di Amerika mah. Mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang sueg moal aya di urang teh hayang sueg jeung naon atuh. Neangan awi moal aya di Amerika mah, nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna? Iwung. Coba neangan di Amerika mantap kula teu betah ge iwung. Eueuh di ditu teh iwung. Neuleunya na ka Indonesia aya iwung, aya awi, aya cau, aya anak cau. Aduh luar biasa.
didelekunya hasil bumi minyak aya, logam aya dan lain sebagainya cekel huluna lo ngomong sih ya guys waing ye iman negara ulah lo ngomong yang sebarang sih ya itu bisa pak ini meraikas rakyat mah ngomong itu bisa ya tembak siapa ya wah saya sebar persen sih ya jipan lain gula dong merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres guys cicingnya nadi di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu diningati ku urang. Nah mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu di antara politisi di luhur ya kepercayaan bule ya kepercayaan rakyat ngadu timbul huru hara internasional bakal naik taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak emang kumaha gitu rakyat geus teh sudi jasa di bawah kikiran tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika ada kumaha gitu geus tinggalan tambah kali mah 135 juta lain 35 juta ku ari mah bung jenggot nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu nah bendera salib perang salib kuari dipaekeun perang lah dahsyat ti ditu modar ti dieu pae wabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syi'an organisasi golongan-golongan wa yudhiqa ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang teu daya teu upaya soal berita aya ge senundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ia adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika teu nyaho keaslianana kumaha tah kos kitulah yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh bahaya
sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira. Ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika. Rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayu. Cak Amerika kekeketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya. Kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan. Kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'aw wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku diluhur geus dihandap ge geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraju ta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa ribut peperangan modar kene. Kaharti apa puyeng nyeuneh tos. Internasional dibawa kurang dah caner guys encana guys berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah geus secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bagi aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu i urang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon ya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina teh orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak begitu dibuka ieu penyet irungna. Wah, cek orang Amerika, iya mah lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba status seorang mana? Begitu di dalam, ya karib, kurang putak. Anu gede hutang teh kabur ka ditu. Paeh hirup-hirup ceknya naing daripada. Indonesia sangat diperhitungkan, masya Allah. Tak poso ribut poso nasional teman-teman. Tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu lamun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap moal bejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula. Bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah. Niku bae Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya. Di Taliban teh aya. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara. Haju kudu make biaya. Pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril. Oh, steril luar biasa. Mau kemana? Tujuannya apa? Tapi aya kan di ditu. Masya Allah, lu mantak ke, mun perang deh kurang diajak kan itu. Naik naon cenah kiai ngojay. Paeh di laut asana ya mah. Meme perang geus malodar. Indonesia.
ulah sembarangan di Indonesia nutek diperhitungkan ku Amerika sangat diperhitungkan. Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek nangis tetap di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu henteu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi-organisasi hayang gede deui melalui parpol cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun urang nyaho ketika PKB naik bos sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka haripna lantaran armada Prabowo anu luar biasa armada jenggot anu luar biasa armada wah geus pohara ieu mah main engke bakal nata nah ieu sih ada ieu besi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman ka aing mun sia henteu tauhid ka aing teu takwa ka aing bere siksa opat hiji ti luhur min fauqikum dua ti handap min arjulikum mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aoyel bisa kumsian aing yeun tah golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sa ba'd ribut perang. Jadi berarti geus aya ti ditu nu mantap cek Kangjeng Nabi inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan sayeuna umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'an najiyatu firqatun nu salamat mah bakal sapirqah jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam baheula P3 make atas nama Islam kemudian PKB make atas nama Islam PNU make atas nama Islam padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran kabeh ge huluna adalah demokrasi teu meunang berbau sara tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan make lebo Islam ujung-ujung nama atuh henteu lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PDA ribut nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh pilpres kamari sabaraha anu paeh tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi kukumahakeun ge negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah yal bisakum syia'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kangjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah langsung nangtung Kangjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu beres ngala wudu fasa'ala rabbah ngadoa ka Gusti Allah ngadoana ya Allah alla yursila alaihim adzaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd ngadoa Kangjeng Nabi seperti eta tah Gusti ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi
sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi Gusti nyuhunkeun ka Gusti. Ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi, berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus deui, ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara negara jeung negara, walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencana anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mai ti berbagai negara-negara. Kangjeng Nabi nangis ngadoa, Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waktu eta fahabato ilaihi Jibril alaihi salam, Allah ngutus malaikat Jibril turun bijakeun Jibril ke Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an, anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa. Nah fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain, nu dua ku Gusti Allah diijabah, nu dua mah henteu. Bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti nu dua henteu. Naon nu dua cek Kangjeng Nabi, ya Jibril layatiyahum adzabum min fawqihim wa min wala min tahti arjulihim yastasiluhum, nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat. Siksa ti luhur paling aba-aba doang, siksa ti handap paling aba-aba doang, sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril, disunamikeun hanya sebagian kecil. Moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah. Nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahuma azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha. Lantaran nu dua eta mah patalina jeung keimanan ka pangeran jeung keimanan ka kitab pangeran, geus urusanana di pangeran teh mah. Lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae, teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim, ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah moal dahsyat jasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar. Anu dua deui, nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah, walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa, eta moal diijabah teh diijabah tetep tama bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd, bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh, ketika perang Libya taneh, perang deui Palestina taneh, lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ya manu dua mah teu Kangjeng Nabi naros Jibril nah anu dua ieu kok teu diijabah, padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan. Wa hazani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya, lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi, ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabakohkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabakohkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh timbullah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiya ba'dah, Nabi sabada Kangjeng Nabi. Tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi.
bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang. Antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yal bisakum syi'a, bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kadua geus aya golongan yuziqu ba'dakum ba'sabad, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana, timbullah peperangan baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan, atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kanjeng Nabi teu diijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing, jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti. Mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi, maneh mah cicing bae ieu zamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah, nyalametkeun diri. Ulah milu engkei-engkeian jeung jelema kos karari itu kajenting nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau, engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria, bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh? Cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manja cenah. Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tah zaman kamari tah zaman Wali Sanga Semar mah tah mimiti aya wayang gelar kadua, wayang kulit katilu, wayang golet. Jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon. Payahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kaduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si Cepot. Sia seuri sok tongton beureunnya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng, tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung. Kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah. Geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar tah mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Siapa bodoh jasa siapa? Aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sepatu, teangan coba anu make sempak doang, mantap biasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita.
Ya Karim ya Allah ya Rabbina ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu kuari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti kurang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja percis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan satungtung can aya ulah waka lantaran ieu mah raradutan kabeh ge geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allahu akbar batur kampanye urang mah salat duha be Allah duitna mah cokot teh eta sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ye tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika ditegor didakwahan ku Gus Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin bae gledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atawa tiana mancercai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embak nah ieu ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syi'an nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieulah keur memeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model pas nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numantak unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun pikirku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kakawasan Gusti Allah Allahumma maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa-siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tak eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cek Gusti Allah aing teh keur lembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nang aing dihancurkeun ge teu dijujurkeun dibangkawarkeun nang aing unzur ikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak balik gajelaskeun